bulung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi nakudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Awur kembang malati, awur kembang kasturi, diawur-awur kaheman, diawur-awur kanyaah, diawur-awur kaasih, awur. Papagah baheula asep mimiti diburuk dangukeun kudua cepil simpen pakuwu asa jadi panganten simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat. Di mana papagahna? Kalau bang ngawurkeun beas. Awur beas, kadua es bonbon, katilu koneng. Naon makna kolot baheula ngawurkeun beas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sonubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok senembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat
nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligoh hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung urang di ieu tempat nyatana rek pangaosan moga-moga pangaosan teh sing hade pangaosna mugia pangajian teh sing alus pangajianna. Dan ngaran hirup mah tong ngarap-ngarap urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jelema alus teh jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur di mana ya ustad ngerek kieu rata-rata nage ajengan mameureun ibu ge kantos lalajo ustad udeng nabadag gamis nengangsar sorobana ngagaplek ta eta ustad ai kuring mah muma ibu we rek nyebut ojek online kuma ibu naha bebas da eta mah sakadar sesebutan ari ustad ulama kiai teh disebut nage warasatul anbiya pewaris para nabi teu karek sesebutan warisan nu mana anu nepi ka urang bageurna urang mah henteu solehna urang mah henteu alusna urang mah henteu matak can boga hak kuring disebut al mukarrom pana al mukarrom teh yang mulia maknya aya yang mulia salat subuh kaberangan jadi mulia palebah mana beuna atuh cek ustad teu beda jeung batur akeun bae teu kudu sarua da ibu ge salaki jeung pamajikan pan beda. Mana buktina eta bapak kumisan janggotan ibu eueuh kumis eueuh janggot dua sifat anu beda dihijikeun tah kudu silih hargaan dina perbedaan ku ayana beda borosot we cipeju coba yang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bejil anak kucing pasifatan bakal beda bapak kumisan jeung janggotan tah berarti bapak mah teu meunang buat baeud jemedat jemedut jumutrat jamotrot naha baeud saeutik nya teu isin ku kumis panjang baeud pan jiga lele useupeun coba ibu mah kumis eueuh jangot eueuh baeud lucu we sanajan jiga jeruk eudek ditu di dieu bakal katemong tugas lalaki beda jeung awewe lalaki wayahna akal pikiran gunakeun awewe perasaan matak lalaki ngagunakeun akal maka ibu nu bakal ngakeul lalaki nu ngarah pamajikan bakal ngarih pamajikan euker baeud entong make jeung dipolototan dicarekan sebagai lalaki angur tanya ka awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang da awewe euker baeud langsung ditanya kunaon maneh baeud jawabanana simpel kusia ari kitu mah nanyana awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang maka bapak geus salat asar leos kana padaringan meujeuh baeud kosong padaringan leos kana lomari bajuna teu ganti-ganti ditempo selop geus rabe ditempo lipstik geus aya tapak nyokelan ku bilih ditempo wedak geus ipis lalajo geuning aya tukang baso di luar tina jendela ngalengo ibu teh bapak bakal ngarasa salah nalika pamajikan baeud oh ieu penyakit aing lain pamajikan ragamang cekelan leungeunna hampura mah bapak teh liuk dengan regap taya teh ditu ka dieu ukur mumara kasalahan aya di bapak rada wajar jeung pantes lamun mamah buat baeud jemedad-jemedut ngan aya ieu teh duit 2 juta kepeulkeun kana leungeunna bandungan keur baeud dibere duit langsung nyarita langsung nyarita lain tadi artinya lalaki pinter meresolusi ku ieu perbedaan lalaki jeung awewe beda
langit bumi beda. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandean hujan. Ku aya langit ku aya bumi, ibu hirup kuring hirup. Tuh tukang tani sareri parege jaradi lauk ge nyampak kunaon eta ku aya langit jeung ku aya bumi matak naha hirup jelema make jeung anti perbedaan urang teh geus sidik sunatullah na geus beda. Tuh na awak bapak sarua alus jeung benerna salah jeung gorengna daek jeung kedulna eta geuning beda na awak bapak ge matak tong nyaritakeun salah batur da urang ge sakapeung sok salah jiga batur kedul jeung daek sarua nalika ayeuna teh ibu-ibu keur daek gitu deker ngelut mah jago anjir kudu sakieu diajak ku tetangga hayu pangaosan kenya teh acan nyangu nu ngedul mah ngedul we daek jeung kedul atuh batur kedul poe ayeuna tong diomongkeun ku urang pada geus daek da urang ge sabenerna mah daek teh sesa tina kedul baheula na ari ibu dijilbab ti bareto gitu tuh nah ayeuna geus dijilbab berarti ibu geus dijilbab tong sok ngadongengkeun jelema nu teu dijilbab sarua jeung moretekeun ka gorengan sorangan ningang batur nu apal maneh kitu ayeuna teh ka batur teu dijilbab ngewa teh baheula mah pan maneh pisan nu teu dijilbab bari hakikat nama jilbab ieu mah murah atuh. Bisa jadi kambari geuning urut pilpres aya keneh. Jilbab ieu mah jilbab murah, naha murah aya hargaan. Handapna 15.000 luhurna 45. Nah Ustad apal pan kuring sok ceramah Idul Fitri, kuring-kuring ceramah ibu-ibu sakapeung gujur ngomongkeun tiung anyar. Sabaraha cenah tiung maneh malas aya nu maneh 45. Cek nu hareup nu abdi atuh sarutu salawe. Kumaha cenah tukang pan menang iri di ti urang. Jilbab ieu mah tong pati dibanggakeun deui sabab ieu mah cangkangna jilbab ieu mah cangkangna kuring can bisa nyebutkeun ibu soleh ku jilbab ieu da jilbab ieu mah batur bae kafir bolongkotan bisaeun di jilbab ieu nah mana atuh nu ngabedakeun antara urang jeung batur jilbab secara hakikatna di jilbab teh munian gerabunian panona genabunian ceulina gerabunian bibirna geuning teu saeutik jilbab gede popolotot ka salaki jilbab gede kana gosip dungdak dengdek jilbab badag teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna tuh tempo bapak-bapak ngaret ka ibu lebok ternyata matak daek jeung kedulna alus jeung gorengna bener jeung salahna tong nuding batur hakikatna mah kasalahan batur sabenerna urang can bisa nemungkeun benerna matak nu ngaran hirupet kitu keneh jelema nu bakal kaancikan ku ilmu pangaweruh dunya barana ieu teh hiji jelema nu ngarasa henteu boga da jelema nu geus boga mah ieu ge barang bere kanu boga daerah teh Nyai iya aya beas 2 karung kubacik itu tuh tempo gudangna jadi geus ngarasa boga termasuk ilmu bakal asup ka bapak ilmu bakal asup ka ibu lamun diri ngarasa teu boga sehingga bakal butuh ku ilmu batur tapi lamun diri ngarasa boga tah hampura ngadenge ceramah kieu hateng luk ceramah kitu aing ge bisa atuh nama jeung nunungguan urang ka jauh-jauh lain ku babatok sia teh artina jelema nu alus teh jelema nu cicing dina kosong bibir kosong salamet hate kosong salamet ngalengkah kosong salamet bu kamarana eta Pak Haji cenah bejana mah rek syukuran muka kolam renang jeung kebon duren ayeuna aya syukuran emak diulem deuk ngadatangan hate eta nu nyarita beda panu ngalengkah anu make ria bebeja heula ka salaki Pak enjing beda pangaosan mak nya mah teu make kongkorong mangkaning nu hadir lagi mau teu balad-balad Pak Haji wungkul anu kongkorong mah bae teh jual domba beulikeun kana kongkorong tiung dibelitkeun ka tukang kongkorong nolol ti handap nah ada leumpang teh ngadak-ngadak darah rongko berarti ieu leumpangna ka pangajian heueuh awakna mah ngan hatena mah hayang nembongkeun pangaboga hieu pingol ti dieu nepi ka dieu nepi ka nyamper ka tatangga teh pada gibrig hayu ngaos tah keheul tuh so, berarti itu teh awakna datangan hate keur ngacacang hayang ka tempo batur hayang ka tanggar batur hayang ka uji batur matak ngalengkah jelema alus kosong kuring ge datang ka dieu demi Allah kosong lamun kuring datang ka dieu karena duit keur naon ka capek-capek ka ripuh-ripuh deuk neangan duit mah teu kudu di dieu di Bandung ge loba
Atuh nah ustad make jeung datang karena kuring lain karena duitna, tapi Pak Haji ngulem kuring wajib kuring datangna. Urusan duit kumaha engke we aya bikeun eueuh piraku teuing ge heo. Ya. Dari tahun 2002 gen nepi ka ayeuna 2024 sapanjang ceramah asa can pernah anger di ulam teh kitu geusna teh Pak Ustad cenah punten. Cinta aya naon Pak? Ya cenah kagagalan. Sanajan eta teh lain tujuan. Ngalengkahna kosong we naik kana hate ibu kosong hate kuring kosong Pak Kades kosong. Lamun jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Beda lamun jelema geus ngarasa boga hampura Pak moal bisa narima kana pengetahuan batur da hirupna geus ngarasa boga. Kadieu we sok ka luhur teu nanaon da. Matak nu ngaran hirup mah gara kararosong hirup. Naha apan sifat jelema mah bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, pinter ge dipinterkeun, bisa ge dibisakeun. Ibu ulah muji ka kuring. Alus euy Pak Ustad eta lain kuring nu alus tapi Allah keur ngamere ka alusan. Pinter euy Ustad eta lain kuring anu pinter hakikatna Allah keur mere kapinteran. Matak jelema nu diutus ku Allah, jelema anu dibere kapinteran ku Allah tugasna ngoncoran jelema bodoh. Matak hakikatna jelema pinter kudu bisa nuhun kanu bodoh. Tapi kenyataan orang geus pinter ngadon ngahina anu bodoh deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Bener ya. Da teu mungkin disebut pinter lamun eueuh nu bodoh. Teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh nu miskin. Teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Matak jelema geus pinter oncoran jelema bodoh, jelema geus beunghar tulung nu butuh talang nu susah jelema nu sangsara. Maka milik jeung rezekina bakal parek, milik jeung rezekina bakal tetep, bahkan kadituna cager awakna, sehat awakna, panjang umurna. Naha aya nu nyurucut saipanon tengah peuting ngadoakeun lantaran geus dibela anana. Bener. Ayeuna pejabat di luhur. Ceuk saha pejabat? Ceuk rakyat. Lamun ngaran-ngaran eta disebut pejabat lantaran ayana rakyat, maka nu jara di pejabat entong so ieu teuing. Nah, apan cucungik maneh jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos teu jadi RT acan lur. Bener. Tah, matak lamun kitu saha cirina jeung buktina? Urang jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat, saenggeus jadi pejabat wayahna kudu nyaho ka susah rakyat, kudu apal ka bingung rakyat, gera leukeun deukeut jeung rakyat, gera wawuhan ka sono rakyat. Sabab rakyat lain butuh duitna, tapi rakyat butuh deukeut jeung deheusna. Aduh. Cicing ulah baka kepro kalem we. Ayeuna Pak Kuwu datang ka dieu, ieu teh diulem ku Pak Haji, ditanya ku kuring ibu-ibu, nalika Pak Kuwu nyalon, nah urang dieu kabeh anu hadir nyoblos ka Pak Kuwu kabeh henteu. Cirian Pak Kuwu. Tapi geuning ieu datang, artina Pak Kuwu teh sosok pamimpin anu teu malire, nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring. Sabab kuring geus jadi, nu kitu nu kieu tetep belaeun kuring. Tah ieu Kuwu nu keren lah. Lalakon hirup termasuk ustad. Da ustad ge bakal gede pangaruh teh lamun loba jamaah. Jamaah eueuh mah rek ngomong jeung temok. Matak pribadi nu jara di ustad hampura hargaan jamaah. Naha apan kuring jadi kieu teh? Bapak-bapak ustad jara di teh lantaran aya nu hadir nyatana jamaah. Matak nu ngaran hakikat hirup, nu ngaran ajengan kudu bisa ngahargaan ka jamaahna. Sok ka dieu we Bu ya sok. Rada lega ya ge. Lalakon kahirupan mata kitu. Nah atuh cep ustad beda jeung batur. Tah jawabanana kuring simpel. Kuring make baju-baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring jelema biasa. Can bisa disebut yen kuring jelema luar biasa. Matak datang kuring hampura tong pati diugung-ugung, tong pati disanjung-sanjung, tong pati dipuja-puja. Nah jelema biasa lamun ibu 60 boga budak pantaran kuring tak kuring teh si eta. Lamun ibu umur 38 tahun ibu boga salaki 40 tak kuring teh biasa jika salaki ibu baongna bedegongna bontongorna pada mika boga. Bener. Jadi kuring teh lain nabi Pak.
anu teu perlu cek batur Al-Mukarram Bapak Ustad Nana Gerhana alah disebut Al-Mukarram anjir maknya ya Al-Mukarram pedit lain teu boga kaistimewaan naon-naon mata kuring ngahaja make baju-baju biasa celana biasa ngomong ge ieu ngomong biasa nah sabab jamaah nage jamaah biasa bisa Ustad ku Arab bisa lamun jamaah nah orang Arab kuring di Sumedang ngomong ku Arab ibu lieur kuring jangar ada ku Inggris cobaan we in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu boro-boro ibu urang ge saja jalan menang ngapalkeun bieu jeung teu bisa dibalikan deui artina tepikeun ku budayana masing-masing artina dugikeun ku budayana masing-masing sok kadarieu di dieu da nu ieu sok bu kapal dia heula sok daripada orang pengajian engke nyeri sirah digerek lah sok bu wios ngararada gitu nanaon sok darurat atuh nu penting mah ieu ulah wangsul pengajian jebrug dari isu ke rumah sakit saha nu tanggung jawab sok we milarian nu aman lebet teh sok lebet bu bade di luhur hangen sok ya lega kene ibu sok kapayun sok kapayun dep sok sok pados kalebetkeun ya bisa diteruskan oke. Bener hawa Sumedang buat panas kunaon atuh di Indonesia mah ceramah teh kudu berdasarkan budayana masing-masing nah sabab ini Indonesia lain Arab lamun di Arab satu paket seperti itu dengan lamun di urang mah hampura ceramah teh gumantung karena budayana masing-masing budaya Tasik bakal beda jeung Bandung Bandung bakal beda jeung Sumedang Sumedang bakal beda jeung Garut malahan mah di Bandung lamun maraban hayam di hoa kur tititit komo menantuna teu usaha mah bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu paingan isukna teh hayam teh dicekek ku minantuna balenyeng ka Garut di Garut mah maraban hayam teh dinyanyikeun kur tititit heumereun eta ge artina kubudayana geus beda maca sholawat di Tasik di Garut di Tasik di Garut di Sumedang di Padalarang Barareda lamun maca sholawat di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut balenyang ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah Barareda tapi jelema kudu bisa silih ajenan ku bedana Garut kitu Tasik kitu Banten kitu keun eta dina pelebah beda tapi aya nu sarupa nu dibaca sholawat keneh ya ibu lamun aya nu maot kali-kali nempo tahlil nu tahlil di urang tilu carana nu tungkul nu ngideg jeung nu muih Bandung geus dipercaya lamun aya nu maot aya nu tahlil tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah cing teh kalamang nahan teu tungkul jiga si itu tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gideug ngarah teh sare aya deui nu paling paur nu muter illallah sajam setengah lur tahlil teh nah da bubar tahlil teh galeong ka ditu galeong ka dieu borolo diburuan ongkek uger
abdi rada curiga cing teh bawa ayeuna si eta aliran batur isuma ditahlilkeun pek teh da heueuh nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug keur maca la ilaha illallah nu muter ge keur maca la ilaha ya nama jeung kudu paseha eusina mah sarua la ilaha ya tapi makna natina la ilaha illallah cantang tu baroga dek nu tungkul dek nu ngagideug dek nu muter nya naon atuh makna la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngawujudkeun aing Allah teu aya nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu nyerdaskeun aing Allah teu aya nu ngarizkian aing Allah teu aya nu sagala-gala aing Allah ibu diledek dicaci dimaki ku batur teu aya anu ngawidian iwati Allah nah atuh mah jeung Allah ngawidian batur ngahina urang nyaci urang bisa jadi Allah mah uninga ibu boga dosa anu kudu dipupus ku pangledek batur matak ibu dihina diledek dicaci entong make jeung makeun we jelema nu ngahina ngaledek nyaci jeung maki ka urang gara guguru tina buah anu buruk teu kudu dieneuk-eneuk teu kudu dipetik teu kudu diala buah buruk mah rag-rag sorangan jelema nu ngahina ngaledek nyaci jeung maki teu kudu dilawan ka capek-capek bisi ka suara burukna bandungan eureun sorangan koprok buah anu koprok nu ngaledek baturna kuring jadi kusaha dijadikeun ku Allah kuring jadi mubalik teh dijadikeun teh ku Allah lain ku cerdasna kuring lain ku pinterna kuring lain ladang sakolana kuring tapi jujur ku Allah dijadikeun keur sadar kana awak ku Allah dijadikeun inget setiap jelema jadi bakal diuji matak ieu kikieuan teh ujian lo jelema nu ngewaeun ngulung ustad nana di kopi age hanteu tuh deuk teu kumaha ieu hate padahal nu ngaran hirup mah entong sok lalajo cangkang sabab eusina mah wallahu alam ya da ieu ge pangajian cangkang nama pangaosan eusina mah boa ngadongengkeun batur mana bukti geuning teu saeutik bubar pengajian tiung nyengsol batur jadi omong berarti pengajian awakna hate mah keur ngacacang neangan kagorengan nu saja teu nyaho urusan eta balik deui kana pribadina masing-masing heeh nya padahal ngaran cangkang mah dialus-alus ge kitu keneh ibu hayang geulis babari di wedak di lipstik di blush on nu hese mah amis budi teu saeutik wedak kanal bibir beureum hasim pamatuk dikukut nah batur ngaragangan wedakna moal batur ngahargaan lipstikna moal batur bakal ngahargaan karena akhlakna maka nu kudu ku urang dirautan lain beungeut anu ieu tah buruan hate heuh lur tuh asli tah jeung da awak ieu mah dialusan ge bakal kena kuruksak beuki deung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan lucu lamun seuri nini beak huntu seuri muringkak bulu punuk abah baheula keur ngora ngadar sukro drok mentak resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadon mengbal di jero sakepeung mah huntu kateleg sukro kaluar artina jelema naon nu rek dibanggakeun tina hirup keur ngora urang silahkan tapi geus kolot kudu muntruk-muntruk sadar sabab urang ari kahayang satungtung langit aya tanaga eueuhan matakna didinya Allah nyiptakeun kapolotan teh supaya urang teu tutuluyan nyieun doraka ya Jawa Barat kumantung karena budayana masing-masing mapagahan kolot baheula pan make hari ringdang ding haleuang tembang tuh di masjid eling umat muslimin muslimat budak ngora ngan ayeuna budak ngora geus eueuh gentos ku aki-aki aling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat beres tah genep maghrib ieu teh ngajak ku cara seni ibu baheula keur leutik di titah ka madrasah guru ngaji urang dihariringkeun wujud kidambak muhol lil hawadisi qiyamuhu binak wahdaniyat ilmu qadiran muridan haliman samian muta diurang juk indit ke Arab eueuh nu kigituan
Di Arab takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Geblus ke Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Matak di Indonesia metong saban geureuh kumaha resepna bapa di kopeah tuluykeun, bapa di sarung teraskeun, saha wae nu dijubah lajengkeun, di udeng pek ngantong geureuhan kana tata cara kuring pedah kuring jadi kopeah. Atuh narek nepi ka iraha pas ya antara kopeah jeung henteu. Bener. Atuh keprok meureun bangsa batur. Dah hakikatna mah sarua bapa di kopeah munian sirah, maka hakikatna lain sakadar munian sirah, gerabunian eusi sirah. Geuning nu di daluhur ge pejabat di kopeah tapi burger wae, berarti sirah di kopeah eusi sirah mah henteu. Aduh. Ari heueuh. Well. Very good, very well lamun aya nu bogoh ka urang ke beresna toel. Aipek teh nu Noel na nini wah tonyok teh. Oroream teuing. Ibu baheula mapagahan panganten teu budak sunatan ku hariri. Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awora kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi nak kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Awur kembang malati, awur kembang kasturi, di awur kaheman, di awur kanyaah, di awur kaasih, awur. Papagah baheula asep mimit diburuk dangukeun ku dua cepil pakubu asa jadi panganten. Simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mereudi. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat. Di mana papagahna? Kalau bang ngawurkeun beas. Awur beas, kadua es bonbon, katilu koneng. Naon makna kolot baheula ngawurkeun beas? Ieu lamun jadi jelema geus beunghar kudu bisa ngawur ka dulur, ngawur ka batur, ngawur ka tatangga, ngawur ka baraya, kakara eta disebut beunghar. Ai kitu mah heuh sawah lega bedong sigrong mobil semewah ari tatangga kalaparan teu dideleh nanaonan beunghar. Kolot baheula mah geus nyiniran simbol ngawurkeun beas teh.
artina nu diawurkeun ku urang teh pitulung kanu miskin, pitulung kanu sangsara, nyurucut saipanona Pak Haji sing jembar milikna, sing panjang yuswana, sing leuwih ageng kagentosanana, cager awakna, jag-jag hirupna, panjang umurna, milik ti ditu jeung ti bakal datang si horeng Pak Haji mah teu ngadoa. Saha nu ngadoakeun? Tuh aya jelema nu nyurucut saipanon dibantuan ku urang. Well. Coba ka jelema pedit, aleh doana teh peuheur. Lamun boga duit anu teu kabelaan kumaha ngomongna sing kutuyul hiji. Lamun manehna nempo nu gering kumaha ceuk nu gering sing sarua ka rumah sakit deuleu. Jadi ternyata alusna urang, benerna urang, sehatna urang, jagjagna urang, panjang umurna urang, aya doa batu nu dibelaan ku urang. Ngawur. Makna tina ngawur kadua syukur. Ai syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Ibu ge kadang-kadang mah kupur kana karunia, dibere panon jeung tempona, dibere suku jeung lekahna, dibere bibir jeung ngomongna, dibere ceuli jeung dengena, sok geura syukur. Lamun bener ibu deuk syukur, dibere panon jeung nempona, tawado tempokeun. Ceuli dibere ceuli, dengekeun nu alus-alus lamun deuk syukur. Bibir ngomongkeun nu hade-hade, kira-kira ngomongkeun batur, mika geuleuh batur, mika rujit batur, mika cua batur, tah hampura ieu bibir tungguan we bakal boga panyakit minimal barusuh bae ditu nyeri huntu. Naha ngarah eureun tina ngomongkeun baturna. Bapak papolotot ka pamajikan, mun kaweuh kanuluan, teu kudu nyeri hate ibu, bandungan hiji waktu bakal turuwisen bae ditu nyeri panon, tinggal kieu bapak malotot. Artina Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia eureun tina doraka. Heeh. Matak dek syukur mah tong jauh-jauh teuing, tina harta banda dek syukur babari. Tulung anu butuh, talang nu susah disebut teh kabarokahan tina harta. Berkahna tina harta adalah sodakohna, berkah ilmu amalna, berkah umur manfaatna, berkah pengajian kieu ge tapakna. Cenah urang hayang menang kabarokahan. Ai barokah hirup al barokatu huwa jadatul khair, nyieun alus hasil alus, tabarokah mah nyieun alus hasil. Ayeuna bapak ibu pangaosan alus-alus naon hasilna teuing. Mana bukti kayak ditanya ku salaki di mana maneh pangaosan meunang ilmuna rame geus. Aya robah ka salaki bujeng-bujeng. Lamun ibu keur buat baeud jeung salaki beres pengajian kudu robah sikap hirup. Kalebah mana robah sikap hirupna ayeuna teh bisi aya nu keur mumusuhan jeung salaki bubar ti dieu niatan deuk beres jeung salaki. Salaki keur sare tanggep gawat aya. Cek salaki teh kunaon maneh pangajian jadi lebay barokah. Inilah nilaina Pak. Isukna robah sikap ibu balik salaki ti panyabaan ampura nolol ibu dina palawang panto cicing nagog deuk nyambut salaki. Salaki sumping cek ibu bapak geuning sumping rengkuh ya terengkuh lain dangah wae atuh. Bapak geuning sumping suku salaki taekeun kana pingping ibu deuk naon ngalaan sapatuna laan kaos kaki dudut cek ibu teh butarasi naik kana duit henteu. Tenden sapatuna jeung kaos kakina beres gitu soloyong ibu nyokot ka dapur cai nu tiis keun bae tong make gula eueuh gula bikeun cai nu tiis suruput kuat jiga anu kareueut ternyata nu matak amis lain gulana tapi nu amis adalah budi ibu ka salakina. Kaja nu dibikeun teh manis tapi ibu mah caprakna jeung cobrotna bebeakan ai usaha leutik barang lebok hayang nu alus wae si Arab gitu. Tah hampura diinum we cai teh manis ku salaki bisa-bisa diabetes Pak. Nah pan aya pait nu pait lain patra balikna nu pait budi ibu ka salakina. Beres ngaleueut tungtun suntangan geus suntangan bapana bilih teh acan netepan ieu parantos tabuh dua hayu urang ka jaman anterkeun ka caina ieu anukna ieu sabuna ieu odolna ieu sikatna. Gebrus salaki mani ibu cicing di luar WC nungguan beres mani sambut deui ku ibu ieu sarungna ieu kamejana ieu kopiahna mangga bapak keur netepan tak ieu sajadahna dekul salaki salat ibu cicing ditukangeun beres salat nguliwet ka hareup sujud bapana hapunten jisim abdi capelung seri putunuh bapak melaan jisim abdi ieu teh pakuwu ceramah jero teuing ditempot tina kiceupna eueuh nu kitu kabeh ge di dieu eueuh
percaya. Aya oge salaki datang teh juk nagok teh juk kieu we menang duit teh. Nah eta mah aya. Aya. Jeung loba. Tak ieu teh merekna teh. Cek salaki teh boro-boro menang duit jeung capek jeung lungse atuh kana duit wae. Teu apa isuk depan jadwal Bang Emok. Salasa sidik MBK poe Rebo PNPM. Dek betah kumaha salaki cicing di imah lamun ladang pangajian teu robah-robah. Matak barokahna pangajian ngarobah sikap hirup. Berobahna jelema beunghar ku daek barang bere ka batur. Manfaatna jelema berilmu ku daek ngoncoran batur. Manfaatna umur ku daek mere manfaat kanu liar. Manfaatna jabatan pakuwu kunaon manfaatna ku ngayomi rahayatna. Beren seueur nu ngadoakeun ka pakadesnya sing panjang yuswa sing ageng milik kitu tah doana lain nyeniran wae ka kades teh kades benerna kitu cinta kunaon ari ibu geuleuh cenah aing teh dibere BLT sing depan ibu mah gedong ge sigrong mobil ge mewah sawah ge lega ganeng ustad sarwana dah hayang we mecakan ngadahar ngaleg-leg tina corona. Sanajan si eta beunghar gedong na sigrong mobil na mewah sawana lega tapi butuh nu kitu patut sarua jeung teu bersyukur ku hartana. Nah kumaha tuh kuduna lamun kabere tah protes RT RW kadus ngariung rek naon ibu urang ka kades dek naon dek demo naon emak teu ngeunah kuat kabere 600 tina corona. Datang ke pakades hampura mak mah lain dek jugala lain dek sombong imah boga sawah lega budak jugala piraku maka bere ngan ieu mah dek dibikeun dewe ka pakades pangmikeunkeun kanu hakna tah ieu Pak nguran jelema beunghar syukur da sanajan keprok ge da eueuh di dieu teh eueuh bawa anu keprok nu kituna deui artina teh bersyukur ku harta banda nu geus dipiboga bener. Matak makna syukur mah ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu merekna geus boga harta awurkeun da lain kudu jumlah gede ngawurkeunna ge lamun teh mah boga 1 juta bere atuh 50.000 piraga sekian persen sabab nu 50 bakal nyalametkeun angka 850 tapi lamun teu dibikeun kateleg katuang katereuy jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi kulit jadi daging hampura nu 50.000 hak batur tungguan engke ditungtung hirup bakal jadi bibit rurujit jeung panyakit teu saeutik geus kolot sangsara kakolotnakeun boa-boa ya hak batur kalegleg ku awak urang well matak geuwat ti ayeuna boga duit teh taya ge nu hadir meureun boga 100.000 mah keluarkan 5.000 perak supaya 85.000 salamat ku angka 5.000 dituang raos ka rumah sakit teu wabuh puskesmas boro-boro nah hak batur kabikeun mata hirup tong saraka teuing dan nu ngaran milik jeung rezeki mah ibarat galon jeung gelas ibut ngaleueut sagelas tapi galon lalapkeun ku ibu kabeh mudal tah jelema nu sarakah jamret itu jamret ieu gojurun itu gojurun ieu hak itu hak ieu dihakan ku urang kabeh tah hampura Pak mudal lain mudal berkahna tapi mudal bibit rujit jeung panyakitna aduh well syukur Pak Haji ada syukuran kunaon hiji muka kolam renang kadua boga perkebunan ya duren enjing cenah saurna gunting pitananya ku cara kieu ieu teh syukur teh malahan mah kudu boga niat jeung cita-cita da jelema mah kadang-kadang osok poho mun keur sangsara hayang beunghar geus beunghar sok tara malire nu sangsara lamun eukeur bodoh hayang pinter ari geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh ari keur jadi rakyat hayang jadi pejabat ari geus jadi pejabat bet ngajauhan rakyat hampura moal langgeng jabatan kitu teh aduh ari heueuh atuh ngan kade kolot baheula ge ngawurkeun es bonbon cek ibu cek abdi mah permen ai permen manis asam asin rame rasanya nano artina Pak Haji teh ayeuna di ugung-ugung dimuliakeun teh naha hartana aya mobilna aya perkebunanna aya saha baheula Pak Haji keur sangsara nu ngarep di Allah tah keur pait maka pait waktu harita dijadikeun momen pikeun mikir amisna kareueutna ayeuna kahartos
pahit peuheur lada hasem bakal karampa kahirupan ku sararea iwal ti keur pahit pek geura syukur ngarah meunang kaamisan geus amis kudu inget baheula nalika urang keur pahit hirup balen kahirupan ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu merekna saha anu mere karunia jeung kanikmatan Allah taala matak pinter cukuring kolot baheula mapagahan supaya manusia syukur ku ngawur-ngawur beas sing bisa ngawur ka batur dua ngawurkeun es bonbon pahit baheula da haseum bakal karampa aku sararea la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid lamun anjeun syukur ka kami cek Allah ku kami ditambahan karuniana ngalamun anjeun kufur ka kami maka karunia dicabut maka nu dibikeun adalah siksa kajeda peurihna lain siksa ukur di akhirat tapi siksa dunia jelema nu pedit mah asli alah coba hirup jelema miskin ku jongjona aya bangsat nu miskin mah heheotan cing memang teu sieun ku kabangsatan gablek naon ukur coet gitu usum tuyul nu sangsara mah da teu keung malahan tuyul asup ka imah teh ngadu diusapan sing sabar we cenah mah da teu boga naon-naon aya cenah 2000 nah da ku tuyul teh ngadu dibikeun deui tapi coba jelema beunghar bakal loba ka keung datang bangsat usum bangsat kades dibejakeun Pak Kades ngarona nah aya naon wah geus usum bangsat teu aman di desa urang teh Pak Kades eueuh nu ngarona nu beunghar eta nyarekan RT teh liur cing atuh boga jabatan teh gunakeun keur ngarona kitu coba nu sangsara telenen emang macam deuk ngarona deuk henteu sabodok imah nu beunghar diparag-parag ku beusi luhurna make beling sabab sieun aya nu ungah nu sangsara rujad ipantona ge teu kabangsatan heeh nu miskin ududna yai si eta teu kaur beres kelempung kareta api we teu batuk-batuk acan nu beunghar riren udud lantaran sieun paru-paru sedengkeun nu miskin mengaroko di dieu reungit paeh di ditu pan bakona bako bau teh geuning anu pas ngaliwat teh ku hiek teh bau belenok ternyata reungit teh beukieun kana bau belenok matak ayeuna usum DBD di Bandung mah nu miskin mah teu sugan keungeun ya keun bae nah nyocok eta reungit kanu miskin kalah kapaeh reungitna matak hargaan kahirupan jelema miskin Bandungan ku ibu jasa anu miskin yey keren bebeakan ayo nu maot nyokot pacul pangheula nyieun kuburan ayo nu maot nyokot pasaran tahlil 100 poe nu miskin tara eureun matak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong ka nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan nyalira tuh aya pasaran di masjid gubuk ku nyalira ta ieu boeh ngabuntel nyalira atuh bisi eueun nu nganteur mangga acrok-acrokan nyalira anger hirup urang butuh ku batur asli well pokoknya inilah Indonesia cara syukur ka Gusti Allah kunaon ku ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere lamun boga duit 1 juta maka kaluarkeun 50 maka nu 50 artina nyalametkeun nu 850 inilah makna syukur ibu gaduh lamai ibu gaduh haos ibu gaduh bibir deuk syukur tong sok ngomongkeun batur tong sok ngahina batur tong sok ngaledek batur entong nuding batur artina ibu teu syukur sabab Allah mamere bibir keur nyaritakeun kaalusan dipake dina kagorengan hampura bu teu saeutik doa batur bakal bijil pahayang teh da rag-rag huntuna bener panon dipake popolotot ka batur kumaha cik batur kahayang teh da tojos ku aing matak makna syukur itu berat dina praktek kahirupan sehingga nu disebut jelema syukur toong cek bahasa pawayangan Sabta mustika dharma buana teng 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 ya saptanira rewas enggak aja ngarah awan nunutan gitu teh jadi keur nunutannya kebek ya saptanira
daripada nabuh dadan mending nana gerhana sabta mira. Well, bahasa mana ya tak sang sekerta nu diasupkeun kana bahasa Padalangan artina wayang teh dakwah. Mana bukti kolot baheula dakwahna ku kacapi suling ku kenang jeung goong. Mata kening lamun baheula geus panen sok ya sok nanga penca jeung tarawangsa. Ai kenang sorana pampak dong ding keung pak tumpang tung ting tung keung pang dong tumpak dong pang dong tumpak. Ceceng mah nyorkan kitab sagala ceceng. Kenang jeung goong. Kenang aya goong eueuh teu rame pampak dong ding pampak dong ding pampak dong ding kudu make goong pampak dong ding keung jeung adi goong nadana gung eueuh goong bep eueuh. Naon filosofi falsafatna goong gung ai gong teh nu maha ai kenang rame rame ibu rame kuring bener ibu bener kuring tong sok silih ponis karena kesalahan batur da ibu diponis Allah kuring diponis Allah maka simbolna gung teh nu maha hiji dakwahnya lol deui geuning boleh nang bonang nadana nang ning nung ternyata nang nu maha wenang ning nu maha wening nung nu maha linuhung leungit bonang datang sifat Allah ternyata Allah teh nu maha wenang nu maha wening nu maha linuhung tina bonang lo jelema nu tersep ya nanaonan bonang-bonang bid'ah dalalah neraka. Nah Allah ngasukeun neraka ku bonang kecuali bonangna didagorkeun kana babatok sia tong sok kitu eta mah kasenian Sunda. Heeh ya lol kakawen pan kakawen ge dakwah kakawen dakwah semar semar yawe nangun semar kuncung danar wulung ngeluk semar tanah gebok kumacek semar leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca woi eta sora itu cek nu tukang keur ngaromongkeun abdi nu tukang teh kieu cenah ngomong teh Pak Kades teu sangka eta cenah ustadna gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun nuhun ibu nuhun nya paperiheun mah nu hareup mereh henteu atuh muji-muji. Naon bahasa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria jelema nu syukur teh bakal jadi satria. Saha jadi satria teh lantaran ngaleungitkeun pangabutuh dirina ngadatangkeun pangabutuh Allahna ngaleungitkeun kahayang dirina ngahadirkeun kahayang Gusti. Kikieuan teh teh modal gede Pak Haji teh asli bu samotoreun mah kudu poe teh sound system bayareun mustami barang tuang bayareun kursi eta 2.500 hiji sewaeun son bayareun kursi bayareun tuangeun bayareun kaasup ngadatangkeun ustadna nage tuh ibu mah tinggal lalajo birage bayareun duit saha duit Pak Haji buk poho nuhun basi aki abdi paku teh lanceuk lejek abdi aki pokona abdi mah anu mere duit langsung di aku keluarga abdi. Well leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Artinya jelema nu syukur teh bakal jadi satria naha ngaleungitkeun kahayang dirina ngadatangkeun kahayang Gusti Allahna. Tadi dinya jelema bakal cicing kesenangan da jelema nu moal senang mah nu melaan kahayang poho ka Gusti Allah. Dredeg hajat tabeuh wayang golek 60 tabeuh dangdut 15 tabeuh Ade Astrid 17 100 juta isukna ngahulang di masjid bari ceurik abdi rek salat asar cing teh bah kunaon ceurik kieu cenah nasi beres hajat gede hutang kumaha cek abdi kalau badak nyebut usoli lebok kahayang
matak jelema nu bakal moal senang teh jelema nu melaan kahayang, sedengkeun jelema nu bersyukur melaan pangabutuh Allah lain melaan kahayang dirina. Kikieuan teh duit gede lur samotoreun cikurang oge sing sumpah teu percaya dipake kikieuan mana berkahna ibu bisa hadir seserian pan lumayan anu silma seri teh lumayan kabungah datang susah eueuh di dieu mah teuing ai balik ka imah nya susah deui meureun. Da manfaatna urang loba seserian teu bahagia, jelema nu bahagia panyakit moal datang. Berarti secara langsung Pak Haji kikian teh geus mere eta ka ibu hadiah. Naon minimal kuseri bunga, minimal jelema teh indit ka rumah sakit. Bahagia, obat yang paling banjur adalah kebahagiaan. Matak jelema nu sisik melik, komo nu geuleuh ka urang mah hayang seuri ge ditahan. Insyaallah bubar ti dieu bengek jeung TBC. Lur. Well, naon atuh sabta mustika dharma buana teh sabta teh jimat, mustika sabta teh 7, mustika jimat, dharma kahirupan, buana alam dunia. Jadi jelema anu kaasup syukur teh lamun jelema boga 7 jimat dina dirina. Kuring wani nerangkeun jimat di dieu mun teu batur kurang wani. Naha sok aya nu ngacung, bapa mah boro-boro 7 sakeresek nya naon batu ali. Nah cing teh babatu ali disebut jimat. Oh cenah 14 mulur sok dimandian. Nama kejeng dimandian apaan sakti. Lamun bener batu ali sakti gorolongkeun kawalungan cenah mani ku sorangan. Oh atuh palit jang maknya nu sakti palit. Jimat di dieu mah lain jimat eta Pak. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Matak jalma nu syukur mah kawangku ku 7 jimat di dirina. Hiji toong aku ibu bahasana sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Jelema nu syukur teh nu kaancikan ku 7 jimat dina dirina. Naon atuh eta nu 7 jimat? Angka 7 sakti langit sab'a samawati 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, aki-aki bedegong 7. Mun geus kolot hese jodoh mandi di 7, make kembang 7. Nu ngalaman arapal nih teh. Mata kapal ke ngalaman. Ngitung kolot baheula teh hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 genep 7. Ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Ku Arab wahidun isnani salah satun arbaatun hamsatun tis'atun sab'atun. Ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur panca lasta sabta. Ku bahasa kolot baheula jing guang jeong taduk uncal ngarampeo tek tek berwek gejreng. Bahasa baheula nya wah. Riren. Betul ya? Lajeng. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Jadi jelema syukur teh lamun boga 7 jimat dina dirina. Naon eta kolot baheula bahasana bahasa Tigarut. Lamun nabeuh wayang, nabeuh calung, angklung, dogdog, greok sok aya rayak-rayak. Naon rayak-rayak? Rende berem rende eta rende kayas eta beki bekinineng lawas 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 kaedanan eta rende berem rende. Saya kaciri orang-orang jadul itu. Baheula naon da eta mah hanya sebatas nada. Sebenarnya mah kolot baheula deuk nerangkeun angka 7 Pak dina rende berem rende hireung teh. Naon atuh nu 7 teh tah? Cager bager bener pinter singer jujur turta beunghar eta cager bager bener pinter singer jujur turta beunghar eta cager pin singer jujur turta beung cager bener pin sing jujur turta beunghar.
ada ya pengajian mustami juga apal kan bae di dieu tong diapalkeun ngan kuring yakin bubar teh dia bakal bari lempang cager datang ka ieu mah cek salaki ti mana mane burit geus pangaosan menang ilmu saha ustadna gerhana menang ilmuna menang ibu ngadon jaipongan hareupeun salaki jeung cabur bagur kumaha cek salaki ai mane balik ngaji jadi gelo di dieu eta mah metode di dieu ai di mah memantong cager bager bener pinter singer jujur beunghar jelema nu mampu syukur bakal cager lahir cager batin loba jelema nu cager lahirna tapi gering batinna duitna loba tapi jakat hanteu duit naker tapi fakir miskin teu katulungan duit loba tapi yatim diarantep berarti cager lahir ngan gering batin ngarasa lebar hiji well pokoknya nu sok wel-welan eta korban TikTok. Dua, jelema nu bisa syukur bakal cager bakal bager. Pak Haji buktina ieu teh ku bager. Background di kieu-kieu 90 jutaan coba. Sound system kudu 2,5 juta. Can aya hiburan nu kongkoh, Pak. Enyi. Wah, kuda rengong. Isuk dekat dia deui atuh urang. Kuda renggong sabara puluh jutaan coba dalamun hati merengkat memual gituan bener tapi tempo pak awal akhir Allah bakal mereka manfaatan dikeun jalma anu bisa syukur hiji cager awakna cager lahir cager batinna dua jalma nu syukur mah bakal berehan bakal bager moal ngantep ka susah batur moal ngantep ka nyeri batur moal ngantep ka bingung batur da ieu ge pan aya sejarah kolot baheula geus kolot masih kene melak kalapa ditanya nah abah mah jeung melak kalapa pan abah mah sakedeung deui maot atukeun bae abah nu melakna batur nu ngadaharna kaharti maksud kuring Pak Haji anu syukuranana atau urang anu metik ngalah hasilna katilu cager bager bener jelema anu bersyukur bakal bener dina hirupna bener cek hukum agama bener cek hukum dari agama bener cek hukum adat bener cek hukum budaya maha make jeung kitu ku Allah diijabah doana lantaran loba jelema anu mantuan doana pan meureunnan ayeuna teh urang teh ieu jasa Pak Haji bakal ngadoakeun sing parak milik deukeut ripan beginning abdi dibere ieu teh sabaraha tak abdi teh boga hak naon hak abdi ngadoakeun Pak Haji sing sehat sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi panjang yuswa pala putra pala putru sing soleh jeung solihahkeun eta teh doa teh keur Pak Haji pan mere ai Pak Kades dok cenah doakeun mangga we Pak Kades nyalira ampun tuh sabab kuring boga guru cek guru kuring jelema teh kudu boga rasa jeung rumasa kunaon alam dunya betruksa loba jelema nu boga rasa ngeunah cicing di dunia tapi teu gablek rumasa ka alam dunia bapak resep kana kopi ai melak henteu bener lur Pak Haji anu hade mah resep kadu melak langsung ieu teh rasa jeung rumasa mata kolot baheula panyakit TBC nah diburuan wae dibalaan ku tutuwuhan dibalaan ku kekembangan tuh leuweung teu garundul artina kolot baheula mah racun diserap ku tutuwuhan maka tina tutuwuhan bakal dijieun oksigen mata TBC ayeuna tempo dugul kabeh rasa rumasa ibu resep cau pernah melak alus karek boga rasa teu boga rumasa ibu osok ngaleueut cai osok bener ya osok nah atuh alam teu dijaga pan alam teh ngalahirkeun cai lamun leuweung gundul datang halodo ganggarateun cai maka datang hujan bakal banjir kunaon eta ruksak manusa anu sarakah cager bager bener kaopat pinter rek teh pinter kumaha jelema nu bersyukur lain mikiran dunia dan syukur mah tapi mikiran urusan akhirat jadi jelema anu mikiran akhirat la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna azabil syadid lamun anjeun syukur ka kami karunia kanikmatan ku kami dibikeun di dunia jeung di akhirat lamun anjeun kufur ka kami harta loba ngan teu meunang karuniana gedong teu ngeunah dicicingan mobil teu ngeunah ditumpakan sawah moal balik dipelakan kunaon sababna di ku Allah berupa sungkunan sabab manusia ibarat budak itu aja Pak sabab manusia ibarat budak
budak ibu budak tepan aya nu loba menta cadu gawe aya oge nu daek gawe cadu menta cing kira-kira aya jelema nu bersyukur nu mana aya budak anu osok menta tara menta ngan alus gawena ngumah wadah nyese ngepel budak tara menta duit tapi ibu bakal mere nah da alus gawena aya oge budak teh mineng menta ngan mumul gawe mak duit bere ku ibu jang wayah ngepel hoream mere ibu duit mere ngan dipangpengkeun geus dipangpengkeun teh bari ibu kukulunu geus ieu mah teu beda we jeung ti bapa mani karena duit teu kalakuan teh tah ieu teh kadang-kadang urang teh kitu loba minta tapi kedul gawe loba oge gawe tapi kadang-kadang urang tara menta Allah maresepna Pak anu daek gawe kajeun teu menta tapi Allah bakal mikeun daripada ya Allah salametkeun abdi ai gawe eueuh kalebah mana hayang salamet kudu gawean panon tawadukeun bibir tong ngomongkeun ceuli tong ngadengekeun gosip ieu teh gawe kahartos matak jelema nu syukur cager bager bener pinter dina urusan akhiratna asli asli ya ai urang mah pan boraraah lebar jeung lebar hirup teh nya eta kitu bebengok ustad nah sarua apan jelema kuring lain nabi lah ari nabi mah da sidik atuh nabi jeung rasul keren nabi mah usia 25 nikah jeung Siti Khadijah 40 ridho nabi ridho rama jeung ridho diatur ku wahyu sehingga anu tumiba ka nabi adalah wahyu lain nafsu aya nu diatur ka urang mah lain wahyu tapi nafsu nabi 25 nikah jeung Siti Khadijah 40 bari Siti Khadijah teh hartawan dermawan rupawan geulis beunghar bager ustad sabaraha tahun 40 di dieu ayarana 60 bade cek ustad jawaban kuring teu sudi nah mah jeung embung nah ada ustad 60 oge hartawan dermawan rupawan nya ngan lamun maot hartana ka kuring insyaallah batur gujur paingan dikawin dah hayang harta nabi oge kasusna kitu 25 nikah jeung umur 40 maot Siti Khadijah hartana diserenkeun ka Nabi Muhammad sehingga nabi bisa berjuang Islamna lantaran ku harta Siti Khadijah artina kunaon bet nabi kitu diatur wahyu lain diatur nafsu ayo urang mah jujur wahyu datang nafsu anger mana bukti eta lekoh maca Quran lekoh oge ngageunggeureukeun baturna berarti nafsu bijil lekoh maca Quran nama ngan lekoh oge geuleuh ka sasamana nah memangna Quran geus dibaca kudu mika geuleuh batur kitu ayeuna teh nisfu saban Allah teh nutup sakadeh amal jelema deuk ngahampura kabeh jelema iwati ceuk Allah 3 hiji nu boga dosa ka indung bapa 2 nu goreng jeung tatangga katilu nu hatena aya ngewa ka sasama ka eta lain wel mikir apaan aya teh nisfu saban ibu Allah teh mubus dosa sakabeh manusia umat Nabi Muhammad ngan 3 nu disesakeun hiji nu doraka ka indung bapa mumusuhan kajen ibu dicadar kajen salawat dibaca kajen ka masjid leket kajen budak hafid Quran kajen salakina lekoh maca Quran kajen tahajudna mineng tapi samingu tenepungan kolot butuh ku anakna hampura Allah bakal nutup bu pintu rahmat jeung pitulungna tah kakara well nya mengpang-mangpang sakadang deui teh Ramadan tepungan kolot yang baju aralus nu ibu unggul buah kolot mah baju ti partai urang dahar ngarareunah buah kolot mah anyuk ngahutang urang cicing di gedong sigrong buah kolot mah kentengna molong eueuh mang menerkeun kudu sadar anak anu jadi kolotna naon sababna bakal kaduhung kaliwat saking engke nalika kolot geus eueuh ayeuna urang can aya hayang bere ka kolot tapi engke mah urang geus aya ngan kolot geus eueuh geus ruku padung rap kulemah katurban taneuh beureum kajeng ngoceat maratan jagat ngajari taratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk alus pek-pek ayeuna uneh sok bisa percaya ibu baheula keur leutik pernah ngalaman kolot sangsara budak batur make sepeda budak urang acan nyurucud cai panon budak balik sekolah digabruk ku ibu nyai hampura emah atuh eureun we sakola teh da mama teu bisa ngabiayaan jeung ongkos lagi eueuh geuning batur mah geus kana ojek batur geus kana motor batur geus kana sepeda bisi nyai ngasrasa minder henteu mama loba kolot minta hampura ka anak lantaran kolot hayang nyugemakeun anak tapi can mampu bener ayat teu anak minta hampura kokolot lantaran kolot encan bisa dibere ka sugemaan tinu anak asa can aya
Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi naha barudak ngariung 7 hayang miara inung nu hiji can aya sejarah jeung judulna paingan atuh ceuk Allah kajeun nisfu saban kajeun puasa kajeun tapid Quran kajeun dicadar kajeun sholawat kajeun maca Quran kajeun tahajud kajeun osok pengajian minang goreng patut kanu jadi kolotna nutup sagala-galana ditolak teu ditarima lantaran kolot al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu. Matak hargaan, matak abdi mah asli, tiap dek ceramah, tara minta doa ka sasaha, roream teuing. Gua batur maridoan, gua henteu. Ai kitu mah tadi ge reka mana cenah mane geus init deui pan sikene subuh tadi ti Majalengka. Nya cinta mah doakeun, heuh cenah kumaha doakeun sing hasil. Tah jawabanana. Kontan. Ai tukang son mah meurendek gawe teh tara minta doa ka kolot, mata kajentul teh tadi teh hasil-hasil. Minta ulah doa. Ibu bala sok enit-enitan kolot nih enit-enitan jang cicing mana ngaji mare ke pasar ngan hayang dikirim naon mana kumak kolot maka anak goyobot comro misro dibeuli ti pasar goyobot comro jeung misro dibawa ke imah kop jang tak goyobot comro misro cek budak mah hoyong moal mama geus seubeuh padahal mah kempleng beteungna melaan saha melaan beteung anak matak anak beunghar sebenarnya lain anak nu beunghar aya turus ti kolot teu percaya mah teh. Matak abdi ge tadi teh kitu cinta mah abdi angkat-angkatan hayang dikintu naon mah ku abdi mah entong cenah maneh teh Indomart tutup Alfamart tutup ai keugeuh mah cenah maneh hayang ngirim ka kolot bedak bejakeun ka panitia kumaha pamere panitia we tadi cing teh mah arek duren komo we cenah ada cenah mah nempo di jero teh perkebunan duren mah nya cenah melakungkul mereh henteu cenah kitu tadi teh kitu teh cing teh arek mah cau komo we cenah daresep moal teu galedeh cenah cau sieu ti Sumedang mah teu beda di urang mah tiis cenah hawana ditu mah panas moal teu baradak tapunten cau leutik tong diasupkeun cing teh arek wajib mah mau isuk di dahar jam 8 beurang jeung cai ente alah man kan geus diomongkeun lamun teu mere aduh pi omongeun cing teh arek mah ranginang heuh sing komplit cenah dadus teh gede kitu tadi wangsul kan kita abdi tembereun kana jam 2 subuh mah da beres teh dieu teh ka Kota Waringin ti Kota Waringin kata Nyolaya masih kena aya deui jadwal teh haben we kitu muter asli meureun pulang subuh jika nu ratu gangen pun biang ka sinti bukuna mak cinti kunaon lain gerak kulem nungguan maneh hariwa lewat sakana mobil ti mana cenah jadwal ka hiji Sumedang naon cenah oleh-olehna lamun eueuh teuing ti itu we urang nah cenah geuning maneh kamari ti Tasik Mawaranginang ayo Majalaya Boronong ayo Garut dodol ayo Cililin wajib tadi Sumedang cingan kerek ditempo lamun eueuh tong sok ngawaradul ibu hayangnya kanu jadi kolot matak syukur mimitianana iwalti sugemakeun nu jadi kolot urang dar anak rumah tangga budak balik sesoranganan teu jeung salaki anu ngaran inung mah peka kana rasa nyai dibukakeun tulak pantok nah hamaneh balik teu jeung salaki nyurucud cai panon anak langsung digabrug harita keneh nyuuh dina lahunan kolot cek kolot bari diusapan nyai anak king bisi maneh papasean jeung salaki isuk emak dek nepungan salaki maneh bisi maneh anu salah emak nu rek menta hampura ka salaki maneh loba kolot ragrag darajat hareupeun minantu melaan anak supaya teu awut-awutan rumah tangga bener nah eta kolot alus mun kolot goreng lain gitu bejana maneh mah jeung babalikan teu jeung salaki nya mamah naon paseakeun bae ustadna ge nu nungguan maneh nyao aing mah henteu tah sarua jeung megatkeun jodoh anak alur kolot alus mah lain kitu kade nyai abgodu halali atolak perkara nu dihalalkeun ku Allah adalah tolak entong nyai mending ditungtun deui bikeun deui ka salakina lamun bisa diusahakeun ngan lamun geus teu bisa komo anak urang disiksa cabut gewat ku bapa naha apan undang-undang KDART kekerasan dalam rumah tangga 5 tahun di penjara denda 25 juta matak lalaki nu sok galak nah yang dihukum sia teh mana galak wae ka pamajikan teh sedil well cager bager bener pinter singer teh gede kadaek buktina Pak Haji usia seberapa tahun Pak Haji 62 masih kena aya kadaek muka pariwisata
masih kena aya kadaek muka perkebunan kernawan sing eta da dinikmati mah moal ku Pak Haji anak incu matak beungharna anak incu sabenerna aya turus ti kolotna matak nu geus baleunghar tong sombong mang aya turus matak geus beunghar kudu balik deui ka kolot geus beunghar sugemakeun deui kolot cager bager bener pinter singar jujur jelema nu bersyukur mah tara bohong jujur kana karunia nikmatan nu tadi mah bohong ongkoh boga harta tapi hayang BLT nepi ka nyairkeun ge make kongkorong nyairkeun ge make mobil nu kitu jelema teu gablek kakenyos aduh karunya atuh Pak Kades semuanya nu beunghar hayang kabere cager bager bener pinter singer jujur beunghar tak kakara dina syukur teh bakal bijil balapan beunghar deuk teh beunghar kumaha Pak lain beunghar gedong sigrongna mobil mewahna sawah legana tapi beunghar di dinya adalah beunghar hatena inilah makna syukur la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna azabila syadid. Ibu mewa bapak sadaya kumargi sim kuring bade angkat-angkatan deui aya naon ya aya naon nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka jam 7 peuting sok we uneh sorangan urang merek balik we hayang nepi ka jam 7 cenah Pak ku sararomongna urang dieu pengajian hayang nepi ka jam 7 atuh peuting kan baik engkewe undang deui ku Pak Kades abdi moal burung datang kantun telepon sakedeng deui momen Agustus pan engkewe Pak Kadesnya dina hari kemerdekaannya telepon we abdi insyaallah abdi hadir laras Pak Kades tuh Pak Kades geus ungeuk berarti janji deuk ulem lamun henteu ditagih ku urang Pak Kades Ibu Kades sing sehat sing ageng milik sing panjang yuswa ibu bapak nu hadir di tempat ge atau anu kerag-rag ekonomina sing dibangkitkeun anu keur goreng rumah tanggana sing disakinahkeun anu keur udur hatena sing disehatkeun anu gaduh murang kalih palaputrana sing disoleh tur solihahkeun malah mandar urang teh sing ditepungkeun jaga di akhirat kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulung mantena sakitu ibu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para leluhur anu kasuhun meninggal di pamrih hampurana anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebaran sari tutup lawang si kotaka angkat panangan katuhu 1 2 3 set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.